Maut teu butuh sabab kering, maut teu butuh sabab cilaka, maut teu butuh sabab yuswa kolot atawa ngora. Ajal tangtu datang dina mangsa nu teu disangka-sangka. Sanajan 1000 pakarang, hamu aya nu bisa ngahalang-halang. Waktuna geus ditangtukeun, mangsana tos diseratkeun. Kaduhungan kari kaduhung, kaduhung moal manggih tungtung. Mun waktu hirup ukur dipake adigung, adigung teu daek sujud, adigung teu daek nurut kana parentah Gusti nu Maha Agung. Mun sawaktu hirup sujud tur tumut, kari nampi ka asih nu abadi ti Nu Maha Suci.